Duh, geus sore ieu. Malam Minggu da ayeuna teh ya. Biasana wiah kieu sok geus aya ieu. Anu rek sewa pira teh ya. Kebeneran tinggal hiji deui lah. Lumayan marema ya, cuaca cerah soalnya mah ya. Alhamdulillah tuh pemandangan endah. Duh, subhanallah ciptaan Allahnya. Dunia teh lega euy. Mudah-mudahan lah milik rezekina ya sore ieu ya. Aya nu datang gitu tah, nu di kota, nu di mana lah. Gimana? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Rasul. Rampes. Pun, Yo. Kang. Mon. Iya, abdi bade nyewa pila. Oh, mangga kararesan kantun hiji deui ya. Da ayeuna mah malam Minggu sok rame. Sabaraha atuh ya masalah harga teh? Oh, harga mah nya biasa. Rupi-rupi tapi harga mah Masuk kan. sabaraha coba abdi hektar Aya. heula. Aya nu awis, Nya. aya nu sedang, aya nu murah. Anu murah. Akang mangga bade milih mana Akang? Hayang apa heula we kumaha? Anu mahal. Anu mahal sabaraha? Anu mahal mah tak seperti ieu nya lengkap Kang. Janten kasur, spray, bantal guling, enak lah. Aya AC, plus TV, di lebatna aya kursi, sofa. Nah, Ya, Kumplit lah, kumplit. minuman aya di Ya, lebat ieu kulkas. Kulkas. Eta anu awis, Nya. Anu Nah. seneng. anu sedang Anu sedang mah kasur aya. Mung tengah spray, Oh. bantal aya tengah spray. Minum aqua galon. Dari galon. Galon. Alasna kulkas berarti. Panas kulkas, eta sedang mah ya. mun Anu biasa. TV ge hitam putih. Anu biasa? Anu biasa mah tah. Anu sama kan. Terus Nya eta ge aya bonus mah. naon bonusna cenah? Nya meureun pamiwongi reungit sareng tumila. Hah. Tah mangga eta mah mung 250 mangga. Ai minumna. Minum nama eta mah palingkeun aya lah kitu di balong. Sama Tuh. anak nyarira lah. Urang mah geus anu eta anu katilu we geun bae jeung tumila ge. Tuh. Mangga eta mah. Ai sing ketumila meureun anu murah-murah teh. Hah, nyakeun bae tuh. Dan daripada itu mahal, bingung. Goreng ke mana jeung tumila ieu urang moal. Maneh we sorangan. Urang unggul. Oh, aing moal. Ya kumaha ieu? Anu ieu pernah sorangan. Urang moal. Da itu mahal teuing anu tumila moal. Itu sorangan. Dorang moal yang tumila mah. Ah moalnya. Ya moal. Pak ampuna ieu. Oh, mohon Anu maaf. tumila moal. Oh, Abdi mah. oh, gitu. Anu itu moal. Oh. Jadi teu janten we. Janten Teu we. janten Oh. Pak. Ya. Oh, Ada. masalahna jeung tumila. Oh, Urang ya. apa nya? Oh, mangga. Berarti tegara berduit intina mah maneh mah lah. Aing mah. Oh, blog sama teh. Kantun kagaraya we jiga nu heuh. Dibere anu murah masih keneh eta. Nya eta mah ado ngajak pasea we kitu lain rek nyawa pira. Nya berarti can rezeki lah. Mudah-mudahan kayak di Indonesia aya lah.